Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sugri kadang wargi di mana bae ayana wilujeng patepang deui carita Sunda channelna Kang Ajun. Danget ieu Kang Ajun sejak medar marak lauk di Walungan Cisanggarung. Herang caina benang laukna keur urang Desa Nusa Herang, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Kawasna lain saukur babasan. Eta hal dilarapkeun dina cara ngalalauk di Walungan nu deukeut rejeung eta Pilemburan. Carana kawilang basajan sarta henteu ngaruksak lingkungan. Da kiwari henteu kabejakeun warga nu ngalalauk ku cara disetrum atawa diportas. Sabab masyarakatna nyepeng pageuh kana tradisi marak atawa parakan. Marak lauk khususna di Walungan Cisanggarung, wewengkon Kabupaten Kuningan, sanyana geus jadi kalangenan warga pangpangna dina mangsa usum halodo. Kituna teh geus puluhan taun katukang. Samalah baheula mah lauk di eta Walungan kawilang loba. Kawas lauk nilem kancra nyaeta kancra teh lauk emas, mujair jeung embreuk samodel lauk patin tapi leutik. Nepi ka kiwari oge rea laukna sabab dilebah dinya tara kajamah ku nu mortas atawa anu nyetrum. Urang dinya mah teu wanieun nyetrum, da geus apaleun pibahayaeunana sarta sieun diuber ku patugas. Tong aneh lamun sabam usum halodo di sabudeureun Walungan Cisanggarung jeung Walungan Ciherang rea sasaungan leutik. Eta sasaungan leutik teh lain pacilingan tapi tempat ngiuhan warga nu boga kalangenan marak lauk di eta Walungan. Biasana nu marak lauk teh sok wanci peuting. Ti mimiti tabuh 8 peuting oge geus rea anu nungguan di lebah kokombongan. Lamun keur alus milikna saurang nu marak lauk sok bebeunangan nepi ka 8 kilona. Samemeh marak urang dinya leuwih ti heula nyieun kokombongan tempat mijah lauk nu legana kurang leuwih 3 meter. Nyieun kokombongan oge kawilang basajan da saukur ditingker ku batu leutik sarta make lawang ngarah lauk asup kana kokombongan. Sangkan lauk nu asup kana kokombongan henteu ngencar, lebah sisina dipasangan bubu nu dijieun tina awi. Lauk teh asup ka kokombongan sok katangen pating kocepat. Sok komo saupama kacaangan ku cahya bulan mah, saupama aya lauk anu asup terus di alungan batu leutik, geus kitu mah lauk mubus kana bubu. Tah sugri kaum dangu sakitu anu kapihatur samentawis carita Sunda sabengbatan ti Kuningan. Mugi aya mangpaatna atuh sok bilih aya catur henteu kaukur, bahasa anu ngalanggar kahormatan hampura anu kateda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.